hiji teu boga naon hiji hobil anak geus teu kuat bangsa neuleuh bujur eme teh menika ngorejat aya manila liwat make kudu ngorejat segala teh apa geus teu bangsa lempang manila ngageboy teh menika jika bujur santriat we tah teu mampu ngawin awewe merdeka imma eueuh nu daekeun karena amang jika monyet imma ayeuna eueuh anu murah kan da mararahal mas kawina ari amang teu mampu mayar mas kawin heug ngawin amat berarti naon ngawin amat diwenangkeun teh tina faktor daripada zina menang ngawin amat daripada zina berarti ngawin amat teh solusi menghindari daripada zina. Nah itu poinnya kawin we amang teh ka amat alasanana menghindari zina rek bisa disebut menghindari zina kumaha amang ngawin amat ari awewe amatna kerhen emang bisa dipakai paham tuh rek disebut menghindari zina kumaha amang ngawin amat isuk-isuk aya amatna keur puasa Ramadan artinya ngawinna amang ka amat dina posisi kerhet bukan solusi menghindari sedangkan syarat ngawin amat kalau khawatir zin paham mang dina berbagai keterangan kitab dina kitab aya memang dina kasus naon anu jelimet dipusingkeun na patul dina eta patul qarib dina bajuri na eta tah nu dipusingkeun muga panggih ku abdi pertanyaan ti alumni Mufassirin gelisah aing teu bisa ngajawab disebar dina grup Bahsul Masail Jawa Timur urang ngajawab di abdi aya grup Bahsul Masail Jawa Timur bangsa rijal ahli Bahsul Masail unggul nah aya dina Fathul Wahab dipusingkeun deui na Fathul Wahab dina hiji waktu abdi uwih ti Bandung pas palbah Cirajang ditelepon ku Habib Ahmad alumni Al-Itisab tong Abah Habib aya Habib Ahmad aing teh Abah Habib juga ditelepon ku Habib Ahmad saking akrabna ka abdi Habib Ahmad itu manggil abdi om baheula 3 tahun di dieu nyorogeun Fathul Qarib om di mana om naon bib aing balik ti Bandung kabeneran di mana eta ieu sakedeung di Cirajang kabeneran nyimpang heula di mana ieu cenah uing teh keur ngaji di kuburan cenah naon itu teh make kudu ngajak aing ka kuburan henteu da cenah geunaheun di dieu aya tempat ngopi cenah di aya di luar pakuburan keur ngariung cenah ieu jeung kiai anu kabeneran make keur ngomongkeun om cenah ieu teh naon kitu ngomongkeun naon pokona mah aya masalah kamari anu ngaji dina Facebook urang ngopi we cenah beung liwat karena abdi waktu nalon langkana heuh siap belah mana Sherlock efek teh jauh di pasar Cirajang eureun heuh papanggih ayalah ruangan paranti ngopi juga pos kamling badag gitu lah gajebo loba memang kadangan ngopi gagak deh dia ngariung lima kiai teu wau abdi teu wau teh hari tadi waukeun ieu kiai oke abdi cenah kamari teh nguping ngaos akang geus kadiu ngobrol dari teh ngobrol rada serius
walamun awewe datang head jam 4 asar, datang head dur asar kira-kira jam 4 can sholat asar bereset awewe head, maka engke hari saat nu kudu dikodoan adalah sholat asar eta. Teu ngaruh kana duhurna, sekalipun duhur jeung asar bisa dijama. Lamun konteksna datang haid, ngan lamun konteksna eureun haid, eureun haid jam 5 asar, maka asar eta wajib sholat, oge wajib ngodoan sholat sebelumna duhurna karena bisa dijama. Dina kodo sholat ngarembet karena sholatmu bisa dijama, itu konteks eureun tina haid, bukan konteks datang haid. Terus dekang cenah akang gitu, benar cenah. Saya pertanggungjawabkan, itu omongan saya betul. Nyata abdi teh cenah teh ngobrol. Kalau santa tadi cenah teh dibahas teh, ieu kitab lagi dicana. Kumaha cenah Kang ieu? Mawa kitab Fathul Wahhab. Masih awal halaman can 100 masih kena puluhan. Dibaca mah. Gebek deui wae. Ya Allah, ya Rabbi tantangan jadi kiai teh. Dina kitab Fathul Wahhab aya keterangan walau toro'a maniun. Nah Fathul Wahhab lamun datang mane sholat, diantara mane sholat teh terus lazimat wa maqoblaha ujung-ujung nanti. Lamun ayeuna datang head di waktu asar, engke ari geus suci lazimat maka sholat asar wajib dikodoan wa maqoblaha. Naon berarti wa maqoblaha teh? Jeung duhurna. Waduh cai geus dipusingkeun deui bae. Kumaha cenah Kang ieu? Teuing cai teh kumaha ya? Benar gitu bisa mah. Jangan mau air buka Fathul Wahhab tuh. Mereka yang ngajarkan ke santri bahwa ada beberapa hal yang perlu penelitian mendalam dan Anda harus bisa menjawab itu. Coba ya Fathul Wahhab tuh mukimin. Sakalian jeung Bajuri juz 2 jeung Fathul Wahhab. Nu tadi gua yang ditetempokeun. Kayak bisi mana jadi kiai balik ka imah teu mampu ngajawab, muing oge pusing mang bulan-bulan karek bisa ngajawab sia teh. Ente mah ayeuna ku aing geus disiapkeun. Sok, daftar deui sia. Eta pusing nama, waduh ceuk aing ieu pi omongan deui wae. Eta sakantenan nyana rokok. Mana Mang? Eta naon eta? Bajuri juz 2 hiji-hiji mah Bajuri heula nya. (110) Nah, ieu Bajuri bab paslun wal muharramat nikah, awe nu diharamkeun nikah. Ya, set. Eueuh di dieu mah.
ghairud dati, tahrim yang bukan zati. Wa huwa al arid, haram nate anyar datang bisa babi haidin au ihromin au saumin. Oke, hiji nah bajuri bab harumat nikah. Saya baca gua tadi penjelasan anak itu maksudnya nikah am di dia tadi jelaskan kapakina 2 bulan. Lah aing mah teu wararauh kitab teh. Nah, dia Fathul Wahab mang halaman di dia halaman tilu-tilu. Walau toroa teh datang maniun head pil wakti dina jero waktu misal asar wadroka kodro salat geus menemukan waktu kira-kira mahijang salat jam 4 asar lah. Nah, lazimat maka wajib eta salat asar. Baca ke tengahna langsung mah, baca ke tengah lazimat nih ma fardid qoblaha, lazimat ma fardid qoblaha. Teh usir kumaha sing loba sih teh sing loba piknik coba ngaji teh aya mah ayo loba piknik mah kaget kadangnya batur nu beda teh batur nu kudu kaget kadangnya keterangan urang nu rek teu kumaha mah awewe datang head jam 4 sore can salat asar engke ari suci maka asar tadi di can salat kudu dikodoan jeung duhurna. Pertanyaan akang neng ai duhurna neng salat teu make kudu dikodoan pan meureun awewe pas duhurna teh salat da can head make kudu dikodoan. Nah dina riungan hari eta kang enak tuna heula Fathul Wahab logikan awewe pas duhurna ceuk abdi ditanya awewe pas dur lohor head can acan salat teu salat sah teu salatna sah asup asar can salat asar kaburu head gara-gara head enak duhur nu tadi make kudu balikan deui pan ningeus cenah duka abdi mah ieu pokona mah wajib ceuk aing henteu abdi mah ceuk ieu teu percaya aing ka dieu lain teu percaya ayeuna kana kitab Fathul Wahab dengan lain kitu bakal lain kitu maksudna bakal lain kitu pusing deui wae mah berarti loba anu merhatikeun karena video-video potongan aing berarti bata kita ya bagus lah loba jelema nu mikir ya harus selalu jelema nu mikir kan nu bikin ka kiai ngarariung ngahaja beh dieu kapanggih deui wae demi rakapanggihna dina isadur robik sarah sulamut taufik bahwa jalma anu jam 4 datang head kemudian wajib engke kodo asar jeung duhur sebelum nate jang jalma awewe nu duhurna teu salat karena goer mukallaf memang duhurna teu salat karena goer mukallaf kumaha maksudna Kang
duhurna teu salat karena guer mukalaf. Contona boga panyakit gegerebegan edan eling. Di jam 11 duhur ngagerebeg kumat panyawat. Kegelo contohkeun nama tuh. Di jam 11 gelo cager jam 4 salat duhur moal. Salat duhurna mukalaf teu da gelo wajib teu tadi manehana salat duhur nu gelo teu. Jam 4 cager selang setengah jam kemudian berset head. Ari kitu mah asar jeung duhurna engke wajib dikodoan sabab can salat duhur. Ai duhur bisa dijama ka asar. Ai contoh nu tadi awewe normal makan duhurna salat. Dina Fathul Wahab teu diterangkeun. Cukup we lazimat wa ma fardin qoblaha geus sakitu. Kapanggihna ku loba piknik, loba touring. Touring dina Fathul Muin, touring dina Hasiah Jama, touring dina ayeuna Majmu, touring kana Tuhbah, touring kana ayeuna kitab Laleutik. Gas. Balik deh mang, pengharaman ihram teh naon tadi? Nikah. Hadis Imam Muslim. La yankihul muhrim wala yunkihu. Teu meunang kawin jalma anu ihram oge teu meunang ngawinkeun. Wa tatayubun. Haram make wawangian. Dina awak, dina baju, kunaon rupa perkara nu disebut wawangian. Misik, anbar, kapur jelema hirup, kapur mayit, kembang mawar, cai kembang mawar. Sanajan hanya nalikeun misik dina tungtung bajuna teu disemprotkeun. Ngan lamun ayeuna bauna teh samar tapi lamun kacayan jadi menyengat. Tuh. Bauna samar tapi lamun kacayan aya nih mah minyak wangi nu kitu. Bauna teh teu pati ngan lamun kabaseuhan jadi menyengat. Haram eta nu kitu. Make minyak sirah naon? Minyak jalantrah. Minyak jangot. Sanajan ayeuna henteu wangi. Bikin ngaluis digolop dengan eta sirah. Sanajan make minyak bimoli. Neuk-teuk buuk, sanajan sahlai. Neuk-teuk jangot. Neuk-teuk bubulu anu aya dina awakna. Haram. Ngan lamun hiji jalma memang ngabutuhkeun kudu neuk-teuk buuk. Tuh Kang, teu kuat ieu dina sirah loba tumilang. Tadi Nabi teh niatnya dina tahallul rek dibotakan ceuk nu gondrong teh. Tapi ieu teu kuat Kang. Atau dina sirahna aya luka di mana harus dijahit, buuk ngahalangan. Kan kudu dikerokeul lah baruna lagi rek dijahit. Heuh kayak gitu mah hege tok teuk-teuk be. Ari butuh mah teuk-teuk. Teu haram hege. Ngan tetep wajib pijah. Teu haram. Ngan tetep wajib bayar pijah. Kecuali lamun memang bulu buuk anu teu galib. Dina panon make kudu aya buuk. Kan teu galib teh. Atau buuk nutupan panon sareuk-seuk teh tetempuan teh geunaheun leungitkeun eta mah teu haram teu wajib pijah eta mah buuk-buuk nu teu galib kitu. Deuk-deukan kuku
teu meunang haram kecuali ayaku suku ti tajong palebah jempol nah kuku nate semplek pan teu geunaheun ninganana kuku semplek nih lah nih nyeri lamun karobahkeun saeutik teh komo kukuna kekeongeun nyeri ya pokokna talamun nu kitu mah gaya emang diteuk-teuk kagok lamun ngarasa nyeri sanajan teu banget acan nyeri na teh gaya gitu wa yahrumu satru rajulin haram nutupanana lalaki henteu ka awewe nutupan sapamastakana ku perkara nu dianggap sebagai penutup ceuk urep rek cocontong rek kopeah rek naon deui dudukui ku anuk dikena surahkeun ditutupan haram amma malayu adu satiron anapun anu teu dianggap sebagai penutup ceuk urep make kudu aya benang di dia melintang di nasirah emang disebut penutup ceuk urep lagi ngamai benang zat komo aya lancah pece ngaramat di nasirah aya lancah ngaramat di nasirah aja nu naleungeun dina aya nasirah ieu naleungeun anu henteu maksud nutupan tapi syaratna nu naleungeun naon we misalna gagarwa teu haram eta nu haram anu mayu adu satiron wa kahamrinah wizin bil lam yaksid bihi zalik tuh tiga ayeuna mawa keranjang dina sirah di nasirah oh aya nihan eta nihan sok dibatur mah model di India nihan di nasirah mawa naon lain jika keranjang jika emer jika baskom nih dituna di nasarah mangul di nasirah kan eta mah nutupan eta mah mangul ceuk adat oge iuhan hanapeun sakedup teh anu aya dina tonggong onta iimahan leutik yang dina tonggong onta saung na tonggong onta urang hanapeunana lain nutupan sirah eta mangiuhan kagok we amang asup kana toronton kayaknya henteu eta mah teu disebut nutupan sirah ngiuhan gitu mah ngiuhan mah teu naon nutupan sirah nu teu meunang lain ngiuhan mah lain berarti keur ihram teh wajib papanasan lain haram aya teh mah henteu nu bieu make baju nu dijahit jak lalaki haram make gamis make kameja make samping kolor cangcut kutang lalaki maksudna lalaki haram lagi double make kutang mah nyamahit nya tasabuh bin nisa deui tanpa uzur make mang haram teh amang ihram make samping eta gae tapi ulah diasupkeun digitukeun jika make anu keur sare tiris baju gamis dijieun selimut maksudna teu diasupkeun awak amang teu asup kana jero gamisna teu dijadikeun simut teh di teu naon disimutkeun nu teu meunang teh make aya make teh berarti sirahna diasupkeun leungeun diasupkeun eta make erek sebenarnya abdi kamari teh keur ihram kamari umroh anu kadua kamari memeh puasa geus beres umroh kahiji jeung rombongan rek umroh deui hayang ngajaran cing teh ihram make samping tapi teu diasupkeun dikitu jiga anuk gitu ngobrol di ditu eta ka mana rek eta rek ka mikot cenah tara rek ihram rek ka taraim nah make samping
Jadi teh cana naon geus diomongeun asup di ka kamar ganti ngan inti nama lain eta sebenarnya mah teu bisa asup ke Masjidil Haramna ke tempat pangtoapan itu teu bisa asup kecuali harus pakai baju ihram nu galib gitu lah kira-kira nama ke samping disebutna lain ihram palayah rumu ala rojul satru rosin liudri teu haram jang lalaki nutupan sirah karena udur banget panas mah ya banget tiris banget panas sakira-kirana cek umum teu sabar lah nahan panas model cara kitu besok kayak make contoh kayaknya make duduk kayaknya kan tetapnya bayar pijahnya henteu haram tapi konsekuensinya tetap bayar pijah karena anda geus tamattu ngeunahan sarua jeung tadi nyukur sirah karena loba kutu geget leteureun gae cukur keur ihram gae kan bayar pijahnya wala labsu makhitin ilam yajid goerohu oge teu haram deui make pakaian anu berjahit lamun eueuh deui moal mungkin lah eueuh deui jelema umroh marawa duit tinggal meuli pilaga wala qadara ala tahsilihi teu mampu ngahasilkeunana teu mampu meuli sanajan ku umpama nginyeum eueuh inyeumeun kayen ihromna gaya pake we samping ihrom make calana ge heug ari eueuh mah benernya eueuh teu mampu meuli beda deui lamun ayeuna aya nu ngahibahkeun meunang ente nolak hibah ieu aya Kang dihibahan tolak hibah hibah mah urusanana sok diungkit-ungkit masalahna teh artinya gara-gara aya jalma anu ngahibahkeun kain ihram tidak wajib kemudian anda menerimanya agar supaya menghindari pengharaman ihram enggak fayahillu satrul auratil mahid bila fidyatin lamun kayana teu eueuh deui bajuna kecuali baju anu dijahit maka teu haram ihram make baju berjahit tidak harus bayar fidyah make baju berjahit dina awakna karena butuh umpama tiris panas mak fidyatin plus fidyah wayahilu alir tidak geus halal teu nanaon make selendang keur ihram kaya tage kain ihram diselendangkeun wal iltihab atawa berselimut make gamis make baju kuba make samping nalikeun tali supaya cici lawan utukil kuba ala rokobati teu meunang ngasupkeun beheung baju kuba karena beheungna jelema eta mah make sebatas ayeuna disebutkeun mah teu ada nu penting mah ulah ngasupkeun beheung ulah ngasupkeun leungeun lamun beheungna diasupkeun jeung leun diasupkeun jika kieu baju diasupkeun kan leungeun jeung beheung kok ieu ai ge mah itu diasupkeun ge mah teu masalah dalin make yang awewe haram nutupan sapalih wajah nu dicadar teu laku di ditu mah godaanana mah keur di Mekah heupan meureunan asal teh awewe teh kudu sakabeh awakna orat nisbat dihareupeun lalaki palembah keur ihram teu meunang make cadar heupan mang loba anu sing baru ricak timiti irungna bareda jeung irung santriat tadi ditu di bareda nah ieu mah irungna teh mun ka mancung kieu di Indonesia mah teu marancung kieu nah panonna teh mun ka cureuleup jiga ayeuna elang nah ayeuna di ditu mah sayup-sayup tarunus beda sebenarnya mah geulis kena awewe Indonesia sebenarnya mah kan beda aneh lah kakara dembogan mah baca teu beunang ditutupan coba godaanana
wajah teu meunang ditutupan awewe katempo ku urang sebagai lalaki, satu sisi urang dicaram untuk falanopasa teu meunang pas, teu meunang ngomong goreng patut. Iya, itu kan tantangan Bang. Mana teu make kolor deh, teu make cangcut di urang teh dilarang. Pas sedek-sedek kagesekeun kana bujurna di alah aing. Marukan kumaha eta tantangan saya teh keur tawaf. Aduh, aya ajengan duaan sobat, nu hiji mawa pamajikanna, nu hiji teu mawa pamajikan. Ceuk nu teu mawa pamajikan rek naon ajengan ieu teh ka Mekah mama mawa pamajikan percuma. Capek-capek jika ngadodorong motor anu kempes bana teu bisa ditumpakan. Bener oge cek motor ai kempes bana nih didodorong komo Vespa mah teu maju pisan. Vespa mah motor bebek masih kena bisa, Vespa mah total mah makana kenapa Vespa aya ban setip teu maju pisan kempes ban Vespa mah. Mending percaya. Dijawab ke ajengan nu mawa pamajikan, cenah bener teu bisa cenah ditumpakan, tapi cenah ieu darurat teuing mah nungguan tamal ban cenah bari bisa cenah ayeuna dipake ngan rada diangkongkeun cenah ka hareup cenah. Ai tukang ojek ning kepes ban tukangna anggar ditumpakan ning ngan rada ka hareup ninganan supaya teu ruksak banna eta bisa cenah darurat mah cenah. Ai jauh kana mah tukang tamal banna cenah. Geus wa firyatur tika biwahidin mimma yahrumu taina, ketika ngalaksanakeun salah sahiji pangharaman ceuk tadi wajib bayar fidyah. Naon fidyahna? Selain jima mencit doma nusah dipake kurban. Imma doma umur 1 tahun sanajan can kupak, atau doma nu geus kupak sanajan can 1 tahun. Mun cara di jelema mah aya umur baleg da jelema kan aya kudua Bang, hiji ku umur 15 tahun atau keluar air mani sanajan can 15 tahun, nu penting geus 8 tahun ka ditu eta balik jelema. Balikna doma umur 1 tahun atau geus kupak huntuna sanajan can umur 1 tahun, nu penting di atas 6 bulan. Jadi lamun aya doma umur 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan huntuna geus kupak eta geus balik sah dijieun kurban. Lain kupak di dakornya. Nah, mencit doma tapi jate 3 juta atau teh mah. Ya lamun ku real mah mun teu salah sekitar 600 real sana. 4 kali genep 2.400.000. Ya sekitar segitu. Mun teu salah kamari mah kamari 600 real mun teu salah. Atau sedekah 3 kulak. 3 kulak. Untuk 6 orang miskin di tanah haram per orang nak 1/2 kulak. Mau ngaluarkeun duit puasa 3 poe. Geus. Nu koret mah gae. Puasa kayaknya 3 poe. Duit teu kaluar ku puasa beuki irit. Terus jangan nu koret. Solusi bagi orang yang umroh teu pati mawa duit, siap-siap puasa. Pamurtakibul muharram jalma nu ngalaksanakeun pangharaman ihram
Fidyahnya mukhayyar, dipersilakan untuk memilih salah satu dari tiga tadi. Karep-karep kumaha amang rek mana heuk milih, itu wajib tartib. Lau pahala sayaan minar roham warumat parun lamun hiji jalma migawe tina salah sawios pangharaman kaayaan poho atawa teu nyaho diharamkeun wajib pijah lamun sifatna ngaruksak, neuk buuk ngaruksak, neuk kuku ngaruksak, ngabunuh hayawan ngaruksak. Jadi ya Pak, kan ngalaksanakeun pangharaman teh aya ngaruksak itlaq, aya tamattu ngeuneunahan, model make wawangian tamattu, make baju anu berjahit tamattu. Jadi aya itlaq aya tamattu. Dina kaayaan poho atawa bodo ngalaksanakeun pangharaman tergantung itlaq atau tamattu. Mun itlaq mah angger wajib pijah, pedah teu haram da poho, pijah nama teu leungit karena aya barang nu diruksak masalahna. Anapun lamun pangharaman rupa tamattu, lamun dilaksanakeun poho atawa bodo maka teu wajib pijah. Kayak kang itu neuk-neuk teh neuk-neuk kumaha neuk-neuk neuk-neuk buuk sanajan salamar lain kieu minimal 3 lamar anu ngawajibkeun pijah full. Wal wajib bi izalati salasati sya'ratin aw azparin wilaan bittihadiz zamanin wa makanin urban bidyatun kamilah, neuk-neuk 3 helai neuk-neuk 3 kuku secara berturut-turut tunggal zaman tunggal makan ceuk urap pidyahna sampurna. Tadi teh doma 3 sok 3 hari puasa ngan lamun sahelai samud 2 helai 2 emut khusus dina buuk jeung kuku tah. Wadamu targi makmurin ari denda ninggalkeun kewajiban. Jika naon kewajiban teh ihram di mikot kewajiban tah, nginep di Muzdalifah kewajiban lain rukun, hanya di bab haji wajib jeung rukun berbeda. Nginep di Mina, ngabalang batu, toab wada, seperti dam tamattu ngaheulakeun umroh maneurikeun haji teh damna zabhun ay zabhu syatin tujzi'u udhiyatan bil haram menjid doma. Jadi aya fidyah fi'lul muharramat tadi teh eta mah pilihan tilu, aya dam tarki makmur pilihanna 2. Dam tarki makmur mah naon mencit doma, lamun teu mampu tuh aya bahasa lamun teu mampu artinya berarti teu pilih aya dam tarki makmur mah harus tartib kudu mencit doma. Mun teu mampu puasa 10 poe 3 poe di ditu 7 poe di imah geus balik ka Indonesia. Fal wajibu alal ajiz anu wajib jang jalma anu teu mampu mencit sanajan karena eueuh duit, sanajan aya jalma anu bisa ngahutangkeun,
atawa aya ngan hargana mahal domana di luar harga pasaran. Saumu ayyami salasatin pauron ba'da ihramin wa qabla yaumin nahar wa yalzamu aidon saumu sab'atin biwatoni 10 poe puasa tilu di ditu nu dilaksanakeun sabada ihram oge 7 poe engke ketika balik ka negarana. Jelas aya dina ayat Al-Qur'an faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Eta mah wajib tartib eta mah dam tarki makmur mah wajib tar mun teu mampu doma karek pindah kana puasa 10 aya deui fidyah muharramat. Jadi muharramat aya fidyah muharramat aya dam tarki makmur. Wa yajibu ala mufsidin nusukin min hajin wa umratin biwatin badanatun dipuh sia mah wajib ka jalma anu ngabatalkeun anu ngaruag anu ngaruksak ibadah nusuk rek hajian rek umroh diruksakna kuati wajib mayar denda rupa onta anu sah dipake kurban minimal umur 5 tahun mangkani ontana rek jalukna rek bikangna mun teu mampu onta wajib mencit sapi eueuh sapi 7 doma teu mampu keneh hitungkeun harga sapi sabaraha muden kadaharan puasaan weh tina per mud sehari puasa waduh tegablek duit jima atuh da mah onta teu mampu sapi teu mampu 7 doma mung aing mah hayang ku puasa heug sabaraha harga onta 25 juta. Oke. 25 juta teh sabaraha soeun korma. Urang bicara ieu mah urang bicara sakarep-karep we anggaplah harga korma saso teh. Saso teh berarti 3 kilo, anggaplah 100.000. Samud teh noga berapa? Paling samud mah 15.000. Sabaraha mudun 25 juta harga onta sabaraha mudun mun dibelikeun kana korma anggap samudna teh 25.000 imah garah gampang itu harga onta 25 ari harga samud 25 juta harga onta ari harga samud 25.000 berarti 25 juta sabaraha mudun 1.000 mudun ya guys oke tiap samudna sampai puasa berarti sabaraha poe puasana 1.000 poe lebok sia erek wayata sodaku biki mati atau amat sumaya sumu an kulli muddin yauman aja jang salah jang lalaki na awewe nama korban nah tuh aing awewe wala yajibu syai'un alal mar'ah korban lagi sarua duana ruksak haji nama ngan teu wajib mayar denda nu bieu awewe jika ngaruksak puasa Ramadan kuati eta wajib bayar kiparat kana lakina awewe korban deui masalahna anu nyentang kan anu nembak lalaki masalahna wa ulima min qauli bi mufsidin nusukin maklum tina kecap kaula bahasa mufsid nusuk
bahwa ibadah haji umroh batal kuwati. Berarti kumaha kang lamun batal geus we abdi mereka yana balik ti heula langsung we buka Traveloka meuli tiket pesawat percuma dituluykeun ge rek balik aing mah ada batal. Wa ma'dzalik sanajan batal wajib nuluykeun ibadah haji nepikeun ka angeus sanajan batal. Nah aneh mang dina haji kan lamun sholat batal geus lumpat, puasa batal yang geus batal mah tapi puasa tetap wajib nuluykeun dengan cara imsak kan. Mun cara dina puasa mah jika imsak deui. Jadi sok sanajan batal kuati ritual ibadah haji, seluruh rangkaian ibadah haji harus tetap Anda lakukan sampai tuntas sekalipun statusnya batal. Teu meunang balik ti heula meuli tiket jujur balik ti heula angeuskeun. Nu ripuh makan lamun ibadahna haji wajib kodo nak kodo ibadah haji kan tahun hareup nuan salapan Dzulhijjah deui masalahna kan kudu wukuf. Beda nih lamun umroh aya umroh mah batal nya tinggal ayeuna bisa umroh deui mah tak naon. Ibadah haji kudu nungguan tanggal 8 Dzulhijjah kudu kodo pauron ing da kang ieu mah abdi ibadahna ge sunat da atos hajian mah tuan kamari wa ing kana nusukuhuna plan umroh narge tos 1000 kali abdi mah sanajan li annahu wa ing kana waktu muasaan sabab haji sanajan waktu nalega ari kuprak dilakonan mah menjadi tadoi ya korupak wajib dilaksanakan. Ibadah sunnah rek haji rek umroh menjadi fardu kusabab dilakonan. Sunnah sate initna ti dieu ka Mekah hajian sunnah nu geus kungsi. Sunnah sote ti dieu init ka Mekah umroh sunnah ai geus prak dilakonan mah maka wajibul itmam kal fardi wajib disampurnakeun saperti fardu. Satu-satunya ibadah sunnah nu di tengah jalan teu meunang dieureunnan hatta status ibadah nafasid hanya haji. Bihlapi ghairihi beda deui lianti ibadah nusuk tina pirang-pirang ibadah sunnah. Tatimah yusannu liqasidi Makkah sunnah jang jalma anu ngamaksud rek ka tanah Mekah. Lain rek hajian rek umroh rek ka Mekah. Komo nu hajian sunnah di ditu temang mere hadiah domba alus nama urang Garut nungtun domba Garut 3 Garut ke Mekah bener ayyuh dia syai'an minan naam yasuku min baladihi urang Jampang mawa me Jampang tungtun sok bawa itu bayangkeunana zaman baheula mang bayangkeunana zaman baheula. Wah, mang mawa doma Garut ke Mekah mahal kene ngagubuk doma jeung ongkos amang lagi jigana. Moal mungkin Kang piraku ti Garut kudu nungtun doma meuli atuh di jalan. Jauh teuing meuli ti Mekah. Eueuh di Eropa aya loba tukang doma di ditu. Ti Mina atuh sok meuli di ditu hadiahkeun dibancet hadiah di ditu sedekah atuh teu ngarti hadiah nu montok nu kasep
wajib kang hadiah teh henteu sunnah tadi oge kecuali nadar. Muhimatun ieu perkara nu penting yusanu disunatkeun kalawan sunnatmu akad jang jalma merdeka nu mampu nu gablek duit kurban dengekeun sia tangkula kulit saha anu saya kurban teh ajengan bang saya da kurban teh jadi ajengan teh lain jadi tangkula kurban lain jadi pengepul kurban contohan ku ajengan ai mampu mah meuli coba domba kok jadi amang kalakah jadi pengepul kali mampu mah siapa yang sunnah kurban siapapun orang yang mampu sunat nawan kurban teh mencit doma umur 1 tahun atau geus kupakun tuna sanajan can umur 1 tahun meh jeung sapi nu umur 2 tahun atawa onta nu geus umur 5 tahun kurban teh mencit doma dina hate niat kurban teu kudu rupa-rupa teu kudu loba ritual pas poe lebaran gidig we mangka pasar meuli doma tungtun kurang ka dieu datang ka dieu talian gresel pas mencit dina hate nawaitul udhiyah sunatan ka ta'ala gresel geus beres kitu kurban teh meuli doma tungtun ka imah dipencit ku sorangan dina hate niat kurban keur waktu mencit ingda zabhin aw ta'yinin ka mencit atawa nalika keur nangtukeun dengan ieu doma kurban abdi keur waktu nangtukeun ngomong kitu hate bukan tujuan kurban. Begitu aya di tangan ajengan teu kudu niat deui rek dibejakeun mah kiai teu kudu amang we ustadna boloho meureun bismillahirrahmanirrahim nawaitu an udhiya an zaidin letra mingeus kamari keur waktu ta'yin saya bicara tentang masalah salin soal masalah pasunatan abis saya ulik sorangan abdi mah sok hayang menyampaikan masalah teh nu simpelnya dulu soal kemudian ritual nah yang betul-betul sakral ya itu mah higa papantos aku amang datang masyarakat datang ajengan ieu teh kurban abdi oh mohon nampi abdi kawakilan wakil kan disitu teh lain mere doma masyarakat teh lain nyeunang ieu teh geus niat can kurban nu masalahkeun geus iraha keur ta'yin dia pas isukna poe lebaran tong loba ngomong kiai mah geresel cacak bagikeun beres geus ya simpel kan ngan kadang sok dipersulit ku otak amang sorangan kadang dipersulit ku otak amang sorangan ilmu sendiri belum siap kakurung ku adat nu lain teu kitu jadi ira niat teh ingda zabin ao ta'yinin barikeun ngarakarti bang pertegas bang jadi kurban teh naon
kurban teh mencit doma dengan niat kurban dina waktuna poe lebaran jeung tasrek geus. Ketika masyarakat dongkap ka kiai kupingkeun ajengan cau Kang Cau abdi masrahkeun ieu doma kangge kurban abdi. Naon nu ngaran kurban teh? Mencit. Berarti maknana mun rek dibejerkeun. Kang Cau abdi masrahkeun doma abdi ka akang kangge dipencit poe lebaran dagingna disebarkeun dipasrahkeun ka mustahik kurban mun rek dibejerkeun maknana kitu tah. Jadi masyarakat ngomong ajengan ieu masrahkeun kurban abdi lamun rek ditafsiran ajengan ya abdi masrahkeun doma ka ajengan pangmencitkeun poe lebaran bagikeun ka mustahik kurban. Maknana teh kitu teh. Karena ayeuna masyarakat masrahkeun doma lain mere tapi hayang kurban ai kurban teh mencit. Berarti ajengan teh dititah mencit lain dibere. Saha nu mere doma? Tong kepedean sia dititah mencit. Nah make kudu si bolu nyelek kana hate masyarakat mere kurban ka Mang Cau anu gering make ajengan bolu teu ngarti aing mah mun erek ge atoh tuanian ke aing tuh ditah mencit. Bener memang si Cau mah surup da situ mah tukang jaga tadi nagengan bedah nasibna we alus jadi ajengan. Bukan kayak gitu meureun. Sok rek dijujur-jujurkeun sabarut. Nah make nyalak make merasa masyarakat jir. Geus teu nya ngahareup ka aing euy mah masyarakat teh geus ka Mang Cau ayeuna namanya. Abdi kungsi nyaksian Mang di desa Tegalega kiai pasea gara-gara beda jumlah masyarakat mere doma dina hiji waktu nu mere doma ka Mang Cau teh maot Mang Bolu teu datang mungeun jadi imam salat mayitna ge kasih Cau we cenah itu punung ngerakeun eta kelakuan eta adat gitu-gitu teuing. Ketika Mang Cau narima doma kurban ti masyarakat camkeun saya wakil mudohi. Oke? Doma nu geus ditayin nu geus dipasrahkeun kita ieu doma kurban sarua jeung tanah wakaf dina pada tidak ada yang memiliki. Jadi doma nu di Mang Cau teh doma naon ngaranna? Doma kurban. Lain nu si mudohi. Lain anu Mang Cau. Oke, dipencit, gereser. Jadi weh doma teh ayeuna mah jadi daging doma. Daging naon? Daging kurban. Lain nu Mang Cau. Lain nu si mudohi. Nu kurban. Ngaharewas pamajikan Mang Cau. Mulai tipu daya wanita sangat kuat.
beri semua ayeuna harewosan aya kaera keneh ning pirang-pirang eta ibu ajengan aya kaera keneh ieu naon sategar sapingping pirang-pirang harewosan masih kena boga KR sapingping jangan deek cokot kumang tahu teh sapingping rada gede ngajawa daging nanti rada jero dibawa ka jero eta maneh mawa naon mawa doma daging kurban nah maka dibawa atas dasar apa imam abdi rek nanya ka mang jauh ente di pasrahan doma ku masyarakat depan lain sia teh wakil jelema nu dititah anda itu harusnya melaksanakan sesuai dengan keinginan orang yang merintah kok dikorupsi sabing-bing ayo si Arek kumaha nanya jawab saja Arek kumaha jawab nah jawab saja Bang Cau kulitna dibawa banar kulit nguriling dibeli 50.000 dijual Cau eta kulit naon maka dijual emang usia gitu hah emang ente gitu eta kulit make wani-wani ngajual kaos nu teu ngaji bab bewe salah sahiji syarat jual beli teh penjual harus menguasai memiliki karena barang udah dijual sejak kapan anda memiliki kulit itu geus moal bisa nggak jawab Bang Kalkumang tapi faktanya kenapa itu terjadi di mana-mana awewe tong sok ngotelan salaki ulah nepikeun ka gara-gara ngotelan salaki ngadorong salaki ngalakukeun maksiat dina kitab Ihya Imam Ghazali ngadawuh ngutip hiji hadis khairun nas ba'dal mi'atain al khafiful had allazi la ahlalahu wala walad hidup jomblo pangalus-alusna manusia sabada tahun 200 Hijriah ayeuna 1400 berarti geus 1200 tahun yang lalu pangalus-alusna manusia teh jalma nu enteng hampang ringan teu boga beban teu gablek anak pamajikan aduh mangkani aing tilu waduh aya deui dalilna ieu mah abdi dalil jang jomblo aya deui dalil naon dalil jang jomblo sabab tahun 200 ekonomi geus acak-acakan neangan barang halal anu halal zahiran wa batinan hakiki hakikat halal geus hese hiji-hijina hanya air hujan anu murag di langit kitu ge langsung amang nyalangap tong make gayung heula bisi gayungna subhat jang sorangan hese teh komo ditamahan beban anak anak pamajikan ayo sia hayang we pamajikan solehah aya amang
emang awewe teu hayang lalaki nu soleh. ada turunkan standar nama hayang laku mah standar kahayangna turunkan awewe sarua deh standar kahayangna turunkan hayang nugelis weta lalaki amang deuleu kasep teu awewe hayang nu kasep ngaca coba neng teh ngaca sarua ngaca coba neng teh sadar coba oh ningan uing teh teu gelis teuing nah make kudu bet hayang 50 gram rek laku na iraha sadar coba turunkeun 30 gram can laku keneh turunkan 20 gram umur geus 25 tak mulai usia was-was diskon 75% hayang tereh laku mah kali umur masih kena 18 tahun mah masih kena bisa bertahan mah awewe umur 18 tahun sampai 22 lah masih kena bisa bertahan lah nincak 25 geus mulai was-was tak umur geus mulai was-was masuk usia was-was ya ujung-ujung nate ah sawios abdi mah diwayuh oge ujung-ujung nate coba teh sanggeus teu laku teh sanggeus teu laku aya nu kitu maksudna aya nu kitu amang hayang nu geulis kamampuan emang sabaraha gram sih aing paling rata-rata ya kawanina serek mentok di 20 gram cek aing rata-rata mang 20 gram berat tuh 20 gram lain ya abdi secara umum rata-rata 20 gram sedang kan sabaraha 20 juta 20 juta teh 10 gram ya nama neng mas kawin 20 juta daek hah Alif hayang sabaraha daek wah aya nu daek aya nu henteu mang kumaha pasaranana memang aya nu daek ada abdi baheula kawin 50 gram uing baheula 50 gram mang naon teh nu kahiji pos 2 10 gram pos 3 sami 10 gram nah baheula make 50 gram dalin ku dewe kita mah baheula ku abah duit teh make aing bujangan harita ku kolot kena teh nyaho teu ngaluarkeun duit lah terus kumaha ngadehokeunana buduk jeung teu na tuh mang hei pan sunatna keur nanyaan teh nempoan pameun teu awewe na ejeung telapak tangan kan itu sudah mewakili seluruh tubuh wanita asal abang diajar heula bahasa tubuh nempo biwirna teteh moal jauh bentuk nu handapna ge kitu pedah nangtung nu ipis biwirna handapna ge ipis nu kanal-kanal tempoan ka makan menang nempoan leungeun liat lamun di leungeunna di aya saeutik we totol na bujur bakal leuwih loba aduh pokoknya mah ulah aya bocel saeutik-eutik kaca na leungeun kitu we mun aya bocel anggeus mewakili ya bukan nama mewakili bener eta mang bener abdi geus istiqro eta jadi tuh kudu ayeuna dipura kabeh cukup banget aja kedua telapak tangan cukup eta
ingat ayeuna awewe sarua kan awewe ke kalalaki kan abdi mah ingat cenah ya mah cenah mah tina bahasa tubuh cenah deh kan gede jeung leutikna ieu jang awewe ngarap bisi aya kahayang awewe na gede jeung leutikna bobogaan lalaki tempo we jempol sukuna cenah nah sia jika leutik jempol sukuna lain pertama abdi baheula ngadenge cenah gede jeung leutikna teh tempo we jempolna pertama ngadenge langsung sholat berjamaah pas ruku mah depan kiri kanan teh makmum eta aing make kudu ayeuna nelek-nelek jempol batu petot kayak gitu leutik dihitung-hitung nanti ke sholat make jadi ingat karena kanyut batu di taiku mah waya abdul minas sodakoh bahwa kurban lebih utama daripada sodakoh. Kurban itu ya sodakoh, usina sodakoh nggak bagi daging, tapi sodakoh yang secara khusus lebih utama daripada sodakoh yang pada umumnya. Kurban itu ya isina sodakoh. Waktu na kurban timimiti naik na panon poe nepikeun ka akhir poe tasrek. Opat poe berarti kan 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa yuji'u subu'u baqarin. Cukup dina kurban 1/7 sapi atau onta. Jadi bahasana lain kieu, hiji sapi jang 7-aneun, lain kitu bahasana. Bahwa kurban cukup dengan 1/7 sapi, artinya lamun aya jelema 7-an meuli sapi berarti kan sapi teh 7-aneun 1/7 ewang hegae salah saurang pemilik saham sapi eta lamun teh mah rek dipencit poe lebaran satu niat kurban heug yang lain niatnya yang lain silakan teu kudu 7-an kurban kabeh saurang rek eka saurang rek kurban saurang mah rek hajat kabeneran rek hajat rek ngawinkeun anakna poe tasrek harga sapi 21 juta contoh arah genang hitung. Nah ari si sohibul hajat boga duit dengan 18 juta kan 18 juta berarti kurang sabaraha kurang 3 juta. Nah 3 juta teh kan 1/7 harga sapi karena harga 2 hiji boga duit jang hajat teh ngan 18 juta ngajak we jelema lain wingi nyeum duit lah 3 juta rek meuli sapi ya teh harga wingan boga duitna 18 juta geus we kieu aing moal nginjeumkeun da meureunna ira hajatna tanggal 13 cenah 13 tasrek geus we wing marek kurban ya tah wing udunan 3 juta berarti aya hak wing 1/7 tina sapi uing mah niat age kurban heuh kitu amat bisa gitu pencit teh sapi teh menang we misalna 20 hiji kilo contoh ngarah gampang bikeun nu 3 kilona kan kurban tadi bagikeun jasa sama kurban sesana mah dipake hajat ya eta mah lain kurban paham teh teu kudu kabeh kurban ngan bingung lamun dikaitkeun kana engke di akhirat nu kitu teh
pan cenah jadi tutumpakan pada akhirat lain mentas cukang siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim teh kumaha lamun ayeuna leung lamun ayeuna sapi tujuanan heumeurna numpak jika angkot meureunna tujuan masalahna nu tadi angkotna trayekna lain tujuan ka ditu eta kumaha tah teuing eta tah penjelasanana kan lamun ayeuna jika nate daging 3 kilo kan teu hirup we daging 3 kilo mah ya paling teuing kana teh dijieun daging nate jadi bentuk parahu leutik ting kumaha teh nyaho lah eta mah teh nya ting jadi doma mun dijadikeun doma meureun 1/7 sapi teh sarua jeung hiji doma meureun nu cuma ya pertanyaan ke hiji keluarga anak pamajikan kabeh jumlah aya 8 ai bogangan sapi hiji datang ka hiji ajengan hayang ayeuna kurban sapi 8 urangeun ajenganna nacalakan mangga sah cenah ajengan teh kitu disahkeun eta ajenganna tarima we sapi teh jang kurban 8 urangeun nu penting mah ditarima heula we pas isukna diajak ngobrol heuh cenah Kang angkot sabaraha cenah eta aya tanana kapasitas penumpang angkot sabaraha lah paling ya cenah 10 orang ya ternyata penumpangna cenah itu aya 12 orang supaya mahi kumahanya waktu eta we cenah make jok ampere cenah eta dina pelebah lawangna make jok ampere heuh nya eta ieu ge sapi teh ieu teh ngan dipaksa peuting dikotek tak dina keterangan teh teu bisa Kang teu mahi ngan tujuaneun oh cenah kumaha tuh ajengan geus we nu mending kana jok amperan atuh jok amperan kumaha jok amperana make doma atuh hiji can jok amperna teu karasaeun ditipu mah meuli doma isukna teh hiji jadi tutuna mah mahi 8 urangeun disebutna teh doma teh naon jok amper supaya mahi 8 urangeun eta mah urusan trik amang ngolo masyarakat supaya daya kurban ka amang lain kurban ka amang kurban mah ka mustahik kurban amang ulah bangga masyarakat kurban ke amang tina arah bahwa rumah sadik umpama ku masyarakat lain anda itu harus bangga karena ta'awun alal birri wa taqwa itu loh batur mah hayang ibadah kurban teh ngaluarkeun duit jutaan cik atuh amang jadi ustad fakir atuh nguli-nguli mencitna atuh sia teh teu ngarumasakeun tenganan itu gablok duit narek ustad rek kalian ustad teu gablok duit atau minimal kuli-kuli mencitna ngiluan mencitna minimal ngiluan ngabagikeunana minimal ngiluan ngatur supaya kumaha carana kurban sesuai jeung aturan kurban lain kalakah jadi amang nu hianat na ngajual kulit itu pengkhianat itu mengkhianat pokoknya pan Kang eueuh jang udud jang tukang ngarecahna mulai naon urusan anak mencit doma jeung udud heuh pan Kang gas kieu atuh euy masyarakat dengekeun atuh nu rek kalurban cenah bae mah dengekeun ning panitia sok ngajual kulit teh cenah alasanna teh eueuh jang geresek cenah eueuh jang udud nu gararawe matak ti ayeuna mah lamun masrahkeun doma ka panitia kurban kudu sing ngarti ieu amplopan 100.000 ieu Kang ngorokok na sareng keresek kitu atuh erek mah lamun geus dibere duit 100.000 jang udud jeung keresek masih kena dijual kulitna dagor kayaknya panitiana geus kudu kumaha tuh aing naon itu 10:30 teu karasa geus itu semah nuhun tita tadi poho tadi teh jam 10 wallahu a'lam.